pada biasa ngabentenkeun mana emansipasi nu mana emansisasi. Pemina model kieu mah emansisasi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi segala hayang segala pada ngelawan kodrat wae aing gering cenah emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis berang penting bisnis naon teh teuing salahina di imah ngajaga tulang pantau anakna diasuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarepkeun ti salaki cenah duitna teu cukup wae berlian renceng ngaku batit tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawang awewe nu ieu lain awewe modern tapi sapi daging benci tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Emansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Hari no goreng patut nama montong atuh euy da teu meunang ngalawan kodrat di rumah euy. Paribasa hayang maju begitu hayang jadi bapak segala rupa. Single parent ketek mengek. Kumaha eta kebutuhan biologis itu kadon carok ge. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi segala hayang segala moal bisa atuh istri mah jantan istri pamageut jantan pamageutna di mana-mana cenah emansipasi bari utekna ngarti bisnis teberang tepeting bisnis naon luka teh teuing salaki di imah ngajaga tulang pantau anak diasuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarepkeun ti salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumarimanya emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawang awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci teu tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci teu tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci teu tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci teu tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat doraka nyai ngelawan kodrat geus terima jadi awewe nya tong hayang jadi jalu si buntutan ke